manusia teh diwajibkan syukuran ka Gustina timbalan Aripangna manusia kudu syukuran ka Gustina memang bongan urang keneh mika butuh kana kagunganana bujing hingga anu pika butuh kurang sapopoe dalah urang nauge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan jadi urang teh rumasa saliring dumadi sarengkak saparipola yen urang kagungan Gusti tepi nu da apal kelan ayeuna katiluna akang tetuna negrakeun rasa syukur ka Maha Guru anu parantos masrahkeun didikan rohani jeung jasmani sabab yakin ari hukumna ati manusia teh poek ari anu bakal bisa nyangan kana ati manusia nyataning ilmu atuh ilmu anu jadi oborna ati manusia tepi no paduka sakupami ayeuna manusia teu ngagaduhkan ilmu anu harti di mana urang lempang tengah peuting poek teu aya lampu pasti bakal kita tarajongna bener pisan itu manawi jadi yakin atuh ilmu teh anu jadi oborna ati manusia laras pisan yakin setiap-tiap manusia geus saciduh metu sakecap nyata eta manusia teh geus marifat nyaeta geus apal kanu kagungan urang sadaya oh nya memang da kedah dikaanyahokeun atuh teh ayeuna naroskeun naon kahiji anu ditanyakeun ku kaula ari anjeun salaku naon di alam dunia kaula teh manusia leres kaula nun tarina lebah dieu satiap-tiap aya barang aya nu boga tepi nu damel saha aya nu boga urang sadaya bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina aya nu boga oh nya memang aya nu kagungan aya nu boga leres saha nyaeta nu kagungan bumi langit sawarga katut neraka teh nyaeta pangeran nya Allah disebutna Allah disebatna nya naon ari Allah heh oh kitu ari Allah teh sabenerna mah kakasih nya ari kakasih teh ngaran saha teh Allah nyaeta kakasih nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina saha nyaeta dat ilahi robi saha ari dat ilahi robi teh nyaeta dat mutlak saha ari dat mutlak teh nyaeta dat laisa kamislihi sayun moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge ku saha panggihna ku urang ku manusia lamun manusia geus kumaha lamun manusia geus apa ka dirina sabab margi aya dalilna kumaha mun manusia geus nyaho ka dirina pasti bakal nyaho ka Gustina lamun manusia geus nyaho ka Gustina eta manusia bakal boga rasa bodoh hidupna bodoh teu bisa maca lain bodoh teu bisa nulis sanes tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah jeung pasrah karo kagungan nanging salangsungna ti kaula ayeuna naon bare tumaros ka salira kaula saja sumujud kaula saja taluk kaula moal kumawani ka salira nya kaula bade nyangakeun diri kaula sorangan bujeng hingga ka pulut margaring tanaga larapati kasangakeun ka salira asa pangmenakeun heula pertarosan kaula. Tuluy. Sadaya-daya dina sandi sae kalau bakal taluk ka salira Bapa Semar. Tapi kaula teh minta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira. Aya pertanyaan sabab naon pangna kaula rek nanyakeun teh kaula. Dina sandi neme pisan menakan jalma anu teas awakna seperti anjeun. Jadi kual ilmu pati-pati anjeun teas awak lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti. Ai kitu rek naroskeun naon? Saperkawis kaula bakal taluk ka anjeun tapi minta supaya jawab pertanyaan kaula. Cing. Ngenta naon? Kahiji.
naon ari asalna manusia heg 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 nu ditanyakeun teh naon asalna manusia ari asalna manusia teh tina mani nu ngajadi nya disebutna ge manusia mani anu ngajadi nu saasa jeung sabakar gitu benar di mana teh asalna manusia teh nyaeta asalna manusia teh ti inung jeung ti bapa asalna urang teh ari inung bapa teh ti nini aki buyut bao jang ngawareng udeg-udeg ka kai siwur kaitu nama eyang Adam jeung eyang Hawa ayeuna keur aya di mana ari manusia sakur manusia anu hirup ya sadayana oge aya di alam dunya aya di alam dunya tangkena de ka mana tangke teh bakal ngaliwatan heula paeh tangke teh dibalikeun atau nepi balik dibalikeun ku kersana nu maha kawasa ka mana dibalikeun teh eta mah kumaha kanyaho urang lamun urang teu apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman nah kudu ka mana atuh pulang teh nyaeta aya nama urang udag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asa ti Allah mulang ka Allah si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna aduh deui aya naon kaula meunang katerangan nya ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin ilahakin bilahaka naon pihartosina taki ai pihartieunana teh nyaeta Muhammad teh hak Allah Allah oge hak Muhammad Allah hak Muhammad Muhammad hak Allah ari Muhammad jeung Allah hak saha nyaeta Allah jarang Muhammad teh hak urang hak manusia naon pangna hak manusia eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat oh gitu syahadat kumaha nyaeta kahijina asyhadu alla ilaha illallah kaduana wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu rasuluh atawa asyhadu anna Muhammad rasulullah eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakola ge bisaeun nah sahna maca syahadat teh kudu kumaha ih memang aya oh aya kumaha sahna maca syahadat sahna maca syahadat teh kahiji kudu netepkeun heula datna Allah taala kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah taala katilu kudu netepkeun heula asmana Allah taala kaopat kudu sidik heula ka Rasulullah tanu matah di dieu aya katerangan awaludini marifatullah taala aduh leres pisan aki ai karasaona man suku aya kene aki taroskeun cik naon kahiji di manusia teh aya amarah nya 2 loamah 3 syawiyah 4 mulhamah 5 mutmainah kagenepna rodiyah ka7 mardiyah ka8 kamilah nya menta supaya dicaritakeun watek-watekna naon ari amarah ki oh sae banget ari amarah teh nyaeta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur
asa untung urang sorangan salilana teh hayang neangan kauntungan teh bi saluhureun penderitaan jelema anu liar. Ailo mah manyata watakna teh pupujieun. Sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji, ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur. Teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantena anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Aisyawiyah ki Aisyawiyah teh nyaeta panas panasan teu kaop nempo batur meuli sawah panas teu kaop matur meuli barang panas hayang. Ari mulhamah teh nyaeta sagala daek kana maling kana jinah jeung sajabana sagala daek main maling madon mabok jeung sajabana teh. Oh, ai mutmainah teh yen ta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna. Jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa, boga hirupna, engkena teh moal rumasa. Abdi gung gede hulu. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagana. Da ngabogaan rasa boga ilmu teh. Ari rodiah teh nyaeta OPT takabur. Ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran tah teh takabur. Padahal cing ridho we cing ikhlas. Ai mardiah aki. Mardiah nya nyaeta mardiah teh setilan. Setilan kumaha? Sapertina batur daek salat digeunggeureukkeun, leuheung we cenah mun aya mah daek salat. Tah nu kitu. Setia. Saban geureuh. Ari hak manusia atuh anu mana ki? Nyaeta hak manusia mah kamilah. Kamilah. Aduh. Naon anu disebut kamilah ki? Bisi teh apal anu disebut kamilah teh nyaeta. Naon aki geura urang buktikeun tatarucingan kolot. Samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane disisih teu baseuh dipoe teu kalangkangan. Putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh init geus nepi. Oh eta aki ngarti ngartos kaula nun. Kaula teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yen di dieu teh aya anu pihartosna kieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah. Nya. Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da ai manusia ayeuna mah lebar temenan. Ai nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha ai anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga. Modaha ceuk anjeun, ceuk kaula mah pamikiranna da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh. Tah kitu ki, kaula teh menak katerangan. Katerangan naon? Aya tak katerangan teh dawuhanna pangeran. Iya. Anu parantos ditulis ku manusia. Iya. Kumaha cenah eta teh unggalna dawuhanna teh nun ceuk dina katerangan. Kieu. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan. Iya. Anu katarima ku kami ngan hiji. Danya. Tak khawatir rek naroskeun golongan anu mana anu bakal katarima teh ki? Katarima ku saha? Nya ku pangeran.
sakitu kadua dignaroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha berat wungkul ieu katilu naon hartosna iman naon hartosna takwa sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina naon hartina jeung kudu kumaha jadi teu can nerangkeun eta jelema teh nya atuh da entong boro nu ngadengikeun katerangan eta jiga anu nerangkeun ge biheung apaleun da karek apal tina maca wungkul meuleunan rupina syumul kaopat katamihan ki naon pangna agama dikamanusakeun sae tapi pun telu pamilepat entong pamilepat anu jentrele ki tidak kitu sarua jelema teu cicingna sifat langgeng teu cicingna hiji martabat entong boro ayeuna jeung isuk ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusia mah keuna ku owah gingsir cing atuh ki nah golongan anu mana bakal katarima teh ku saha ku pangeran da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan nah tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui umat kami bakal jadi sababaraha golongan nya pun samet kitu heulanan naon umat kami bakal jadi sababaraha golongan nya tah anu sababaraha golongan teh umatna teh oh umatna keneh teh anu sababaraha golongan teh nya anu katarima ku kami hiji aya basa golongan dinya teu aya anu katarima ku kami hiji nya berarti lain golongan anu katarima mah nah nu kumaha nu iman we jeung nu takwa ka pangeran aduh nya atuh pami kitu mah carana kahartos ieu mah misalna ieu misal ieu kumaha ayeuna golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima 72 tu geuning salah nah anggar 73 nu teu katarima mah nah sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nyaeta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran oh kitu nya katilu naon hartosna iman sareng takwa hartosna iman sareng takwa nya hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal percaya teh di mana geus apal di mana geus nyata di mana geus yakin kakara percaya ai can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur oh kitu Contohna alhamdulillahirabbil alamin naon hartosna eta nya sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam saha ta nu ngurus teh nu ngurus nya pangeran tuh udah salah nah cek anjeun saha nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aya pangeran kudu ngurus deui mah kapan tadi keterangan gitu kumaha sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam
sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nya kumaha upama urang contohan we kumaha contona eta kerepus kagungan jaya sentika nya nu ngarimunan kana sirah saha nu ngarimunan teh nya kerepus nya yakin nya tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nya jeung saha nu ngurus teh nya Allah tu geuning si horeng anjeun manusia nu goblok teh nah kasar kitu ki punten goblok aki mah beda jeung budak ngora goblok aki teh kumaha lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang seret kadang-kadang logor ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh teh bongan teu daek dikotektak bongan da nuduhna kanu jauh bongan da nyawangna kanu anggang padahal ceuk dina katerangan manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina lamun manusia ngaji kaluar tina dirina mangka sasar eta manusia hirupna satemen-temenna manusia sasar di alam dunya di akhirat ge bakal linglung aduh. Nah tadi anu mana tuh ngurus teh balikan deui sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nya sategasna lain Allah tapi puji nah kumaha kanyataanana gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheug seuketan cecebkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala gerepek ngurus tak ka urang heug beuleum sampeuna oh iya puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentu di tengah di sisi jalan carana muji teh punten gitu kalangkungan pasti bakal ngurus tak ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng kumaha lamun urang teu punten ningang kanu cingogo eta jelema teh geurehan cenah meureun si hayam sia leumpang teu punten-punten acan aipek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna naon teu kaopan ngomong naon cenah meureun sia teh teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam tah aduh jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerapek puji sesama makhluk kitu geuning oh kitu nya ki tah eta ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk imalan ai hormateun teh aya 3 1 saluhureun 2 sasama 3 sahanapeun ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeun ngahormat ka sasama keur batur keung keur batur pakumaha ngahormat ka sahanapeun keur titaheun oh iya entong borokinga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat nah cing aki dek nanyakeun nya ti kotok nu kumaha nu geuleuh anu bau lain anu medok lain nanu kumaha ki anu saeutik coba lamun 3 truk jadi gemuk di sawah aduh laras pisan nya aki nu mawi teh oge ulah eta urang wecu ulah ngewaan ulah geurehan ulah syirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri, dengki, dudupak, rumpak, kapapada kula, angguran geraprak, gerak hormat. Imalan. Karaos pisan akil pemikitu macarana. Kade. Numatak teh oge dordarna golongan jeung golongan. Dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham, parebut bener, ai bener can kapimilik, ai pasea diheulakeun. Laras pisan aki nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan naon anu kudu hijikeun tekadna ucapna lampahna ulah rek pakia-kia tanu 3 teh kudu babarengan
kakara kaitu nage runtut raut. Oh iya nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun Maha Suci Allah 33 kali. Nya Maha Suci Allah cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah 33 kali nyata subhanallah teh hartina Maha Suci Allah. Hantem we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab. Urang nyebutkeun Maha Suci Allah ka Allah. Allah bakal ngajawab cenah meureun heuh si anu kotorna. Nah kumaha contona nu matak di dinya ge 33. Aya 33 teh tilu jeung tilu direnengkeun dina wujud urang oge kabeh tilu-tilu. Hiji irung, dua ame, tilu nu ngame. Hiji panon, dua awas, tilu nu awas. Hiji ceuli, dua denge, tilu nu ngadenge. Singkat nama hiji tekad, hiji ucap, hiji lampah. Hijikeun kabeh tah. Sucikeun kabehanana barengkeun kakara kaitu nanging ngaguluyur. Nya kahartos. Dupi hartosna takwa, hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener. Nya atuh. Kaharti karaos. Oh, aya geus karasaona man syukur. Ta ayeuna kalau rek nanyakeun ka opat naon? Naon pangna agama dikamanusakeun? Sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian. Diansikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa, jeung perasaan. Sabab manusia mah kabeh sampurna. Benerna manusia teh leuwih ti sato, pangna agama dikamanusakeun ge. Akhlakna sampurna. Salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato. Kaharti kahartos pisan aki. Memang eta anu ku kaula dipilarian nu mata kula sasar cu kula lingu tepi no damel aki kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kana nu pika kadeuh ka cinta kaula kasih parantos nyangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaanan talungtik diri ti kiwari kotetak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganana. Lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina. Lamun manusia geus apa ka Gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna. Salilana sumerah jeung pasrah. Nya cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha? Nya kudu ka pangeran. Kudu ka pangeran. Nya pangeran teh nu kagungan. Nya na mah nya ayeuna masrahkeun kana kagunganana. Nah kudu ka saha tuh? Cing, kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang, geus teu butuheun. Nah kudu ka saha? Kudu kana hukum-hukum mantena. Oh nya sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantena urang teh. Ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab? Cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna ge nu aing. Jadi yakin atuh kana hukumna. Aduh. Kaula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira. Nuhun. Obat ilahi dah. Naon Kang? Hah? Naon eta Kang sih? Lainnya euy heueuh da ngeunah mah keur sararea. Perkawis naon? Jadina longsor teh sing horeng ku ayana gunung. Ya salah urang. Jadi eueuh panahan jadi ai kicu mah geuning itu kai-kai nepi ka sasat jarangotan. Jadi di mana hujan teh kaseup ku akar-akar teh jadi cai teh henteu palid langsung. Oh, jadi mata air. Mata air jadi mata maneh, mata lele. Jadi sumber gitu. Jadi sumber air. Iya. Kahiji sumber air, kadua mah geuhkeun taneuh. Nya, geus
loba ieu mah loba. Nu matak jadina penyakit di negara loba penyakit teh naon sababna ku ayana caina nararaneum. Ku ayana runtah-runtah taradek ngedukan. Temahna disayangan reungit, tunjungna jadi penyakit, reungitna ngalobaan. Matak kurang keneh sebenarnya mah boh naon-naon oge. Oh, di rumah sakit numpuk. Ampun aing wan. Naon kan? Ha? Naon? Lainnya kebahagiaan hirup magening teu gumantung kana harta jeung kakayaan. Teu atuh tadi. Jadi urang teh sagala rupa neangan harta kakayaan teh pan keur neangan kebahagiaan hirup. Nya atuh. Ayeuna urang sanajan neangan harta kakayaan, aya urang henteu bagja. Dek kumaha coba? Masuk kumaha pan? Ayeuna urang meuli ali dek ngahargaan curug, aya curugna eueuh. Moal bisa dipasangkeun. Nu matak di dieu urang cing eling ka pangeran teh. Sangkan urang hirup pinangih jeung kabagjaan, sangkan urang hirup menang karidoan jeung kaikhlasan Dat Nu Maha Kawasa. Amin kitu Kang. Apa siling nu kawasa? Teu Kang. Ha? Teu. Oh, beleguk. Ha? Aloh teh nu kagungan urang. Jadi ceuk pamandegan maneh aloh kawasa kitu. Henteu dulu ayeuna mah. Nah, kumaha ki jeung henteu? Aya. Bahula kawasa sote bumi, langit, sawarga neraka, can aya malaikat. Tuh. Adam. Baik itu. Can aya bahula kakara kawasa pangeran Allah nyaeta ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangusina. Ari ayeuna mah geus teu kawasa deui kari nu kagungan kawasa. Ayeuna mah. Atuh lamun Allah kawasa keneh mah ayeuna malaikat naon gawena coba. Oh, ieu teu pugu gawena. Oh. Hantem mah dihak ku Allah. Kagungan hungkul ayeuna mah. Allah mah ayeuna mah kari nu kagungan kawasa contoh soal ewon ayeuna dek ngadegeun pabrik kawasa ngayakeun duitna. Kawasa meuli kai meuli batu jeung sajabana di mana geus gen mah pabrikna ewon teh teu boga kawasa nya nu kawasa mah nu digararawe-na ewon mah kari nu bogana tuh. Lain jero. Jero atuh. Ha? Jero. Oh atuh da sagala rupa oge aya teh jero mah pan nyeun sumur oge mau aya caian meleguk. Tapi nya Kang. Oh tadi oge ceuk dewek oge kabagjaan heula leuwih ti heula. Ya, eta mah. Nuhun Kang. Ngahonta kabagjaan urang teh nyaeta ulah syirik pidik jail kandaya ireun para cenah dupak rumpa kepada kaula sangkan urang hirup loba batur. Setiap loba batur pan loba rezeki ka itu ka dieu ge moal susah dahar. Tuh. Moal susah udud, moal susah dahar. Macak urang mah kudu bagja hirup ti heula. Ayeuna urang meuli geulang dek ngahargaan leungeun, aya leungeunna buntung. Dek dipasanggeunna naon? Dek bagja kumaha coba? Bagja tuh. Urang neangan kabagjaan nyaeta urang teh meuli sapatu dek ngahargaan suku, ai sukuna eueuh. Dek bagja kumaha? Urang nyaeta dek meuli krepus dek ngahargaan sirah, ai sirahna leungit. Pek dek kumaha coba? Oh. Jadi orang teh bisa saja dihargaan lamun sirahna leneng sawareh. Tuh. Urang ayeuna dek ngaharga meuli baju dek ngahargaan awak. Ai awakna kari tulang. Bener Kang. Pan urang teh teu bagja. Urang boga pamajikan anu geulis dek ngahargaan si eta. Ari si eta na eueuh. Masuk ke mah. Tuh, pan cilaka. Lain euy. Naon? Ngomong-ngomong itu dunungan di mana? Itu paling di tongos tuh. Dawai lu. Iu. Naon? Dunungan tuh kumpul. Tuh. Ngobrol meureun naon urang perlu ngadengekeun ai gaul jeung menak mah perlu di Bandungan urang teh jelema bodoh. Urang teh jelema eueuh kabisa. Kita tanya
perlu lamun teu ngarti nanyakeun anu modoma perlu alewoh matak deketan papayung teh tanyakeun kumaha sangkan urang hirup ulah nepi ka poe kenting dina mangsa ayeuna zaman teknologi ulah paremun obor dina zaman modern kiwari nya euy kudu urang teh milu we kana segala rupa jadi urang teh geuning cokolot baheula teh mah nginung ka waktu mi bapa ka zaman mak cenangan ilmu pan iya